warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng wayah kieu kanggo kawargi-wargi ade Gelora TV. Tantosna lamlep patepulawung pamprok coklat sareng sim kuring Yayang Wanar di Dua Mor. Wargi-wargi ade Gelora TV tantosna di pemakaman umum Gunung Sari, Banagara, Kabupaten Ciamis. Tantosna aya entos 40 dinten anu ziarah di makam eta. Tepatna di makam Syekh Haji Abdul Wajah. Tatosna oge naon wae sih anu dilakukeun ku peziarah eta hayu disarangan musim kuring Yayang Wanar di Dua Mor urang titenan sasarangan. Masing-masing waliullah ngagaduhan karomah atanapi keunggulan. Masing-masing anu dipasihan khusus ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah waliullah di Nusantara kalintang ageng sareng sumebar di sagala rupa daerah kusabab luasna syiar dakwah. Di daerah Ciamis aya waliullah anu kawentar. Anjeunna nyaeta Syekh Haji Abdul Wajah mangrupikeun mantu Syekh Abdul Muhi pamijahan Tasikmalaya ti Mataram. Peninggalan Syekh Wajah didatangan ku seueur warga kusabab ngagaduhan kaistimewaan nyalira nyaeta batu anu dipercaya bakal beuki ageng. Paninggalan kuno gaduh seueur carita anu pikaresepeun seperti di makam Gunung Sari, Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Jawa Barat. Di tempat ieu aya dua batu unik anu bentukna terus hirup dugi ka ayeuna. Sakedik sejarah, Syekh Haji Abdul Wajah lahir di Sukapura, Tasikmalaya, tapi turunan asli Galuh. Anu asalna di ngaranan Raden Pacek. Ti saprak budak nepi ka dewasa diangkat ku Syekh Abdul Muhi, teras nikah ka putrina Raden Ajengan Wajah. Lokasi makam ieu oge mangrupikeun salah sahiji tempat Syekh Abdul Wajah yang hareupan tapa sareng nyebarkeun agama Islam. Anjeunna sering angkat ka daerah Sukapura sareng Galuh dina nyiarkeun Islam ku nyebrang walungan Citanduy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah orang biasa tepang pamprok ngopi pertepatannya mengaikeun perkawis makam Kanjeng Syekh Abdul Wajah nu aya di Gunung Sari. RT 0 genep telepatnya RT 5 telepatnya RW genep RW 7 Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis nya seperkawis anu aya di makam Gunung Sari nya ieu janten sesepuhna Mawala Syekh Haji Abdul Wajah anu di makam sareng lengrengana nami Raden Adipati Kusuma Handaka Tilu, Raden Ayub Binata, Raden Adipati Nata di Kusuma, Raden Adipati Surapraja, gitu ya kalintang murid-muridna intinya seperti itu nama. Nya secara kesimpulan nama penten Mas Abu Wajah mah kahiji penten anya perkosna di desa jika pemerintah nanti ngabimbing ke pemerintahan anu aya di Galuh Imbanagara. Nya anjeunna sebagai penebar agama Islam aya di dieu teh gitu di daerah Gunung Sari teh waktu kapuun di menengah anjeunna ngalanjutkeun Kanjeng Syekh Abdul Muhi yang penebar agama Islam dan anjeunna mah gitulah ada pemikacana kurang kidul pasti aya di daerah kidul margi teh kacana kurang kidul nya ayeuna di dieu gitu dimakamkeun di Gunung Sari kahoyongna kapungkur mah terus salah sepuh kapungkur gitu perkawis batu penentang batu di pengker teh eta kapungkur mah di dieu margi tahun 80 dianggo bangunan nya dalikeun itu alit keneh lah sagede tanggal rambutannya tentang dongklok tahun sabaraha dialihkeun di tahun 80 telepatna dialihkeun teh mun ta ieu teh batu ieu teh sami keneh ti cai Kicai mohon
kapungkur mah abdi jual teh rapat kene pas sareng pagar anu itu batu itu teh tuh sagede kieu mah aya punten. Nah, ku abdi kilik-kilik beuki ngageungan ka bibir ka dieu oge pemerintah teh saya anggo calik gitu. Coba di banana teh gitu. Yang penting eta pembangunan Sebati Jir Ismail tahun 2015 kebun kami teh kangge haolan pampinuh di dieu sok diarang kadinya. Alhamdulillah gitu ini makatoskeun kampung kuno di Pasir Panjang Manon Jaya gitu terus nikah teh gitu nah anjeunna penten da aya menu kieu mah bener ka dieu gitu nya ka dieu teh duka bade ka dieu da eta istilah sejarah mah kepada kali warungan Citanduy disebutkeun leuwih warna rame gitu. Pernah saya di Walungan gitu. Ai kepalakna ku urang ditu pilarian teh. Nya ku urang daerah Sukapura keneh gitu. Ieu aya benteng-benteng eta naon? Eta teh Sebati Jir Ismail. Sebati Jir Ismail. Amun pamain keresahan mah wih daerah kieu teh muter wih ka ditu kota di Mekah we lah. Anu terakhir mun ka Sebati Hajar Aswad teh ka Batu terakhir. Kita sempat masih goib dan dihangat tadi hangat batu dicarioskeun numutkeun carita Syekh Abdul Wajah pupus nalika rengse ngalaksanakeun salat duha dina batu di Walungan Citanduy tapi cai Walungan ngangkut awakna nya numutkeun caritana muncul dua batu anu ngabantosan Syekh Abdul Wajah nyang harepan pupusna Syekh Abdul Wajah dipika terang ku murid-muridna Tigalu sareng Sukapura kusabab anjeunna lahir di Sukapura murid nyobian nyandak anjeunna tapi teu aya nu tiasa ngangkat anjeunna abdi di dieu aya doh lah mah paling awasan mah ya sholawat saja gratis mokat tapi ayeuna mah biasana suasana teh kadang suka mata Quran pami saminggo kan diwujudkeun anu teh dua kali tamat ayeuna mah teh dekat aya ieu aya apa sudah dikieu dikirna 70.000 udah tamat teh eta sama sekali tangan eta salami sabara din kedahna ada mah mencerita mah ari aturanna mah musami si abdi kantun 20.000 deui dah 20.000 langkung teh dikira teh kan sanjaga gitu kan ieu Nah, Bapak upami salawat kituna di mana apakah sakat makam apakah di masjid? Ya, di makam. Ini masih sama di masjid aja. Yang di masjid sholat ada pemirsa. Berdoa, pemirsa di kata aduh gitu. Sama-sama Allah gitu. Salawat. Nah, ini mah kadang yang kita lakukan itu. Kadang kita Bapak di kaping sabaraha di di kaping 2 sawah dilakukan ke Jumat itu teh di kawitan di Malangbong mana limbangan bisa ibu wajib yang saya ingin pasangken sasi tadi yuk masakan dia buat ujung kan rencana mah dan anjing beri angkat itu kan jaga sudah kita naik tadi dari 20.000 dari sana karena ini angkat kan insyaallah paling mereka banyak untuk jaga sini kapannya dikata tandakan dua kamana mungkin itu iya nah gitu pangitan salami perjalanan eta pokoknya aya hal-hal mistis tuh memang kita banyak jadi secara ilmu di kapal sesak memang ayah sih sebenarnya macam ada ayahnya ada anak perubahan lah gitu tapi man kapal sesanya gitu karena ada ini kapalnya bisa asik termasuknya semuanya sih lah jadi fitnah gitulah dengan ada masih ada makhluk masing-masing ayah cuman kan
Raman ternyata lurus lah gitu. Alhamdulillah. Kita juara, bisa terrohmi, doakan. Nah, itu lah sama teman masing-masing lah gitu. Yayang Onar di Dua Amor ada Gelora TV Gunung Sari, Ciamis, Jawa Barat ngabewarakeun. Wargi-wargi di Gelora TV tadi tatosna urang parantos nitenan anu namina Makom Syekh Abdul Wajah nu aya di Palihan Gunung Sari Kabupaten Ciamis. Tatosna di makom eta teh seueur pisan anu ziarahna tatosna ge aya anu entos 40 dinten kitunya di Palihan dinya. Haturun pisan kanggo kawargi-wargi ade Gelora TV anu parantos satia manco teu hilap kanggo like, share, komen oge kanggo subscribe. Insyaallah berkah ka masarena. Sim kuring Yayang Onar di Dua Amor pamit. Wilujeng wayah ki ka masarena di pungkaseku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun parantos nonton video ieu tong hilap di subscribe. Diantos pisan.